Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Di masjid rame naon? Rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal, asal Jumat tarurun leungit sendal. Wah bebejakan ka kiai, urusan kos kitu bebeja ka kiai. Atuh urusan sendal makan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh. Gimana teh bebeja ka kiai bae. Jadi kudu leungit sendal ieu mah kadang ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puai ge leungit goblok sia. Kunaon bebeja ka aing atuh. Tapi kan teu kitu kiai mah tetep we cek nya ke urang tarekaan lah. Urang tarekaan ngintip ieu ngintip itu tetep we di palingan keneh wa deui cek asan teh geng na ku aing kudu. Aya geng di dieu geng pamalingan. Ini panggil bere rokok. Panggil deui bere rokok deui. Bere duit kadang-kadang. Cek geng teh bager amat teh kiainya, masyaallah. Ngomongnya nih kiai, barangkali ada kerjaan buat saya. Enggak ada lah. Kalau mau mah tuh, kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal, coba di situ. Jadi satpam dah, nggak usah sholat Jumat dah, situ mah dah. Dan pamim aja dah, kira-kira. Udah tenang, nyana nggak rasa bunga kan, menang mandat ti kiai. Paling genu maling anak buah aing kira-kira dah. Tak langsung jadi satpam nyana didinya. Atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak apa? Aman. Kunaon eta? Ji Samsu doang. Tah bere. Aman. Masya Allah. Kebelah dia sajumah, 2 Jumat, 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid teh jadi satpam. Nyana mikir sorangan. Cek nyana di satpaman kan lain kiai bae. Tukang beca, tukang toge, tukang manja aing eleh punya anak. Ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nyana. Mikir sorangan. Akhirnya kan jana bebeja ka kiai deui. Hei, saya sekarang mau salat Jumat. Itu ntar sendal siapa yang nyatpamin? Cek Hasan teh. Udah enggak usah, cek teh sekalian situ beblokot dah. Ya enggak, saya mau salat Jumat Pak Kiai. Ntar sendal siapa? Ntar banyak yang maling lagi. Ntar ada anak buah saya dah. Iya terserah kalau gitu mandat kasih siapa? Kasih anak buah. Beja dengan anak buah. Lu, gua mau salat Jumat nih. Bos mau salat Jumat? Iya. Atuh gak jadi geng lagi bos. Masa geng sholat Jumat? Jangan banyak omong loh. Udah awas tuh ya, sendal gua tuh awas. Yang terutama sendal gua. Ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah. Awas loh ya. Kalau kedengeran ada yang kecolongan, lu yang gua babet. Waduh. Akhirnya si geng sholat ya, sholat Jumat Allah Akbar. Biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat. Cak itu anu ditita teh. Aing teh kapan geng kene manja aing titah nyat paman sendal geng aing goblok meureun atuh aing mending salat Jumat cek cenah teh dari barakos kieu mah enggak saya salat Jumat beda ka geng gua mau salat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong je gua kita. Sial biasaan ka Ki Hasan eta mah soal mata waliullah eta Ki Hasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai teh. Ntar kalau pada sholat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin? Enggak lah, udah enggak akan hilang. Emang kan kiainya kayak geus nyahoeun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah. Geus nyahoeun cak kiai sia ieu. Eta lawan ieu keur carita sedekah. Loba jelema nu muriang parah. Dokter ieu, ahli hikmat ieu, kiai ieu teu cager-cager. Nah, meren aya sesuatu di diri sedekah jadi cager teh saeutik teh jelema nu kos kitu entar tadi da ieu pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep bae pusing bae sedekah cager urang mah teu percaya sih. Cenah kiai ya kunaon hiji awak ge garuse bae aju nomor kadua puyeng bae penyakit ka dokter mah geus cek dokter eueuh panyakitan geus dirongsen sagala geus di USG masih mah atuh meureun hamil.
geus ada kiai ieu teu cager-cager obat. Oh geus beat bae geus kitu mah sedekah ya geus sedekah insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ke didoakeun lah datang ai dihareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya kunaon aing mental jampe ka jana minta didoakeun kita sedekah dasarna teh mah kiai bloon kita sedekah teh bloon bedak ya Allah ya Rabbi aya jelema pelit kan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur ingat ka dongeng abah bae dongeng abah teh akan aya jelema boga gudang barang sok dipalingan bae ku jelema teh geus ka ahli hikmat geus make herder geus dipalingan keneh bae tah ieu kumaha ieu carana bebejakan ka abah kieu jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dinya dipalingan teh beres-beres ya Allah ya Rabbi geus bake centeng satpam herder tapi tetep bae maling bisaan jasa cagen geus deui kos kitu mah ulah cara sedekah bae sedekahna ka dinya bae ka urang dinya sedekahan ge insyaallah mah toh kiai kurang kumaha ih hayu geura ge sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun da kunyana sedekah kayak saminggu deui ka dieu sedekah bener bae hebat nah jelema datang dah tuh dek maling sianya dek maling nu pahajinya ya goblok lamun sia dek maling ya aing padahal diganteun naon teu padahal mah ngadibereji samsu doang tapi kan kabeuli eta jelema awas ya geura maling nu pahaji ya aing kalang dadana dititah teu naon teu ka sedekah teh manjur tah mah kabur atuh dek maling teh meunang 2 poe kadinya deui aya dek maling teh sia ka mana sia lontar-lontor kadinya dek naik sia ka luhur jalan tukang dek malingnya goblok sia yo ye aing tatanggana ye lamun sia dek maling kadinya jeung aing sia tarungna teh cak pamalingan pun jadi kos kieu tuh ya tuh eta gara-gara sedekah coba lamun teu sedekah sia ka mana dek maling taling habak ye eta sedekah teh kos kitu taling enggak tanggung jawab aing geus emang kunaon si pelit eta sedekah teh nyat paman sorangan eta abah teh dongeng abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti lamun pelit eta besok inget ka dongeng Gus Dur deui bae ada Gus kiai ke di pondok teh kan ke di pondok teh nya babarengan kuari geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah pada geus jadi kiai batang pelukan alhamdulillah kumaha carita anu alhamdulillah urang bisa magahan ngaji kieu geus wah usul ka balik cenah mun naon karang meuli hulumbe langsung diopor masa kalia dah diangsongkeun ka dinya 2 hulumbe 2 dahar bareng kan santrina teh neulekeun memangnya hulu beak gitu kan santri nu mawaanana pasti ceukna ceuli da wae kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok ayo dar itu polona nguna cek eta ieu inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu tahar buat ngobrol deui terus cenah ngomong ceulina mah moal di dahar geureun nya bagian urang mawaan geus ke ngobrol teh endah nawaran teh ceulina cenah ngeuna aduh cak santri ditawarkeun ceuli dah heuh urang himpuk kira bener beak de ceulina geus bae tempel badi teh kan teh loba ieu loba dagingannya meureun daging eta mah henteu tah ieu teh daging teh dibelahkeun dibalikeun deui cak santri teh beak mah ujang urang ge nya di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh sini toel urang teh kebagian cak geus diintip baru uprek teh atuh dahar sono pantah mah dahar sono babaturan di pondok atuh bari geus jara di kiai datang ka dinya lain sadahar-dahar da pantah mah sono
gembul atuh sono mah pan nyanang harewas letahna mah moal kan heueuh cek berarti urang kebagian letah dua urang dua sepatu geus kikiran we jadi ye sepatu dibukakeun dikitukeun guru tah letahna tah lagi ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang. Aduh, orang kebagian caina caina diangkat. Adah nasi. Tah Gus Dur balaina naon? Nyana mah kos kitu tah. Di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit cenah teh. Murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit. Eta pan murid ka guruna eta. Di perlit kabeh ge cenah. Beak kabeh jeung cai-caina teh cenah teh. Tah eta Gus Dur bisaan. Murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae. Kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus. Tah mantap ge. Ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jan mawaanan. Yo urang lamun ngadahar kadu teh tah ulah deuk beagun kabeh ieu pan sia eta mah. Sia eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres. Jurig ngadoakeun teu beres. Tah mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh tek uga ledeg gitu. Ujak aingan sakali cak meng. Itu datang ke kuari, larang sadang hirup nanya kok sih. Jangan baturan setik-tik aja. Wayana. Ini satu udah kado dah. Oh, ini numawana saha ya? 3-4 nyamplung mah bikin. Udah enggak ada ulu embe. Oh, atuh ai letah-letah nama bikin. Itu bawaan tah ka ditu tah. Aya keneh. Pan bawaan keneh nyana dulu. Pelit jadi teh. Ta eta. Jadi eta sodakoh teh sodakoh masya Allah nyat paman urang sodakoh nyat paman urang kan jadi kukumah b eta kodongeng ki asad kan ki asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal. Wah bebe jadakan ka kiai urusan kos kitu bebe ka kiai atuh urusan sendal makan kiai kadang-kadang leungit kunaon bebe ka kiai atuh gimana teh bebe ka kiai bae jadi kudu leungit sendal ieu mangkana ieu di lokasi kiai cak cenah teh nu kumaha ieu cak kiai teh puai ge leungit goblok sia kunaon bebe ka aing tapi kan teu kitu kiai mah tetep cak cenah ke urang tarekaan lah urang tarekan ngintip ieu ngintip itu tetep di palingan keneh wa deui cek asad teh gengna ku aing kudu aya geng di dieu geng pamalingan ari panggil bade bere rokok teh panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cek geng teh bager amat teh kiainya masyaallah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah. Kalau mau mah tuh, kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal, coba di situ. Jadi satpam dah, nggak usah sholat Jumat dah, situ mah dah. Dan pamim aja dah, kira-kira. Udah tenang, nyana nggak rasa bunga kan, menang mandat ti kiai. Paling kena maling anak buah aing kira-kira dah. Tak langsung jadi satpam nyana didinya. Atau emang pemalingan lagi anak buahnya anak apa? Aman. Kunaon eta Ji Samsu doang. Bere aman masya Allah kebelah dia Jumat 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam nyana mikir sorangan je cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manya aing eleh punya anak ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok di aing mikir sorangan nyana mikir sorangan akhirnya kan jana bebeja ka kiai deui saya sekarang mau sholat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyatpamin ceki asan teh udah nggak usah ceki nanti sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau sholat Jumat pak kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mandat kasih siapa kasih anak buah beja dengan anak buah lu gua mau sholat Jumat nih bos mau sholat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh
udah awas tuh ya, sendal gua tuh awas, yang terutama sendal gua ya, sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah, awas lo ya, kalau kedengeran ada yang kecolongan lo yang gua babet. Waduh, akhirnya si geng sholat ya, sholat Jumat Allah Akbar, biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu dititat ya, sia aing teh kapan geng kene emangnya aing titah nyat paman sendal geng aing goblok meureun atuh aing mending sholat Jumat cak nanti ya dari bara kos kieu mah enggak saya sholat Jumat tapi jak geng gua mau sholat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong je gua kita. Sial biasaan ke kiasan eta mah soal mata waliullah eta kiasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai eta. Entar kalau pada sholat Jumat ini siapa itu yang nyat pamin? Enggak lah, udah enggak akan hilang. Emang kan kiai na geus nyahoun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah mas saya dah. Geus nyahoun cek kiai sia ieu. Eta lawan ieu keur carita sedekah. Ieu nu kakak harti kurang bae ku kaharti kurang bae sedekah. Je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ka masjid lagi sendal asal ka masjid bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kieu ieu teh bae emang kunaon sendal leungit deui bae cenah aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh kabawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal atuh itu anakan sendal anakan kok jadi dua ya sendal tuh jadi 3 sendal masya Allah heran ini kerjaan abah baik kerjaan abah kamu ka babarengan sekeluarga kabeh aju pan baheula mah di luarin Masjid Haram aya paranti sendal diasukeun ke plastik ditaliat kula nu nalianana sekeluarga kabeh bareng jeung nu sejen-sejen lah dihicikeun tendeun di dinya beres urang keluar dibuka terobah eta teh terobah plastik nah eta talina ge kos kitu nya kula buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta ge teu malaikat menyulusup ka jero bisan abah seuri bae abah seuri tah ngomong bejakeun lah sia deui ke sedekah teh masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat ieu heula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqa biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu ngajadikeun tenang sebab naon ku doa Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna endeu kumaha teu senang wallahu sami'un Gusti Allah maha ngarungu alimun maha uninga kajenteung kumaha ge urang ieu 1.000.000 kali dosa ai urang babalik ba Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede dek babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sedekah aya anu ku bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endek ditarima tobatna beda-beda aya anu geus kieu bela aing geus moal ka mamana aing ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat
anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat aya anu hayulah aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen teh bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat masyaallah aya anu tengah haja aya anu tobat tengah haja tobat teh tengah haja ongkos kieu aya kiai kitu diundang muludan kiai diundang muludan diharapnya na numpak lagi dibuka kopiahna ngaran aja tuh bari nyantai we 9 sampai 10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah aya WTS Pak bos boleh nggak saya ikut boleh katanya teh naik ya, naik ya kajero barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak oke kiaina hebat ya kiaina potongan pudoli meureun ieu mah ya oke ayo ngobrol di mana nanti kita malam ini cik mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa aju kiai nama pakai kopiah bang maju pakai sorban jejak wetes ji banyak kiai salah aing cek ini bapak kiai ya mungkin enggak saya turun aja di sini turun enggak boleh temenin saya sampai semalam ini enggak cek turun aja turun jangan pakai mau kemana? Muludan. Saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kayak saya turun. Jangan ikut aja muludan. Ntar habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya di hati namanya kiai ke hotel. Enggak saya turun sini. Jangan. Udah ikut aja muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin. Gampang jilbab mah sorban saya juga bisa geus geter-geter wetes salaing muludan datang ke tempat muludan atuh kiai teh kan nginjem bu sini kenapa ieu nginjem heula jilbab ye ibu nyai tinggalin jilbabna oh iya dibere tuh pakai jilbab waduh waktu wetes kan gesadang dan wetes cambrok nyawa saya cambrok atuh pakai jilbab kabaran ada gelis WTS nah bajuna rada rapi yes. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan wow disambutnya anak diciuman ulu bulak balik ibu kiai maksudnya ibu kiai alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini kiai senyum baik kiai ya akan gusiata lagu di forum bawah nah itu kan misah tempatnya ibunya ini dalam aja ya dalam di jero antri jelema nu salaman tinggal WTS kieu aduh aing jadi kos kieu cak cenah ieu sial kiai goblok cak cenah dina hatena atuh terus we atuh karana ge ibu kiai atuh dihormat atuh boh segala susu segala kopi kanaon kahayang tapi nyana teh jembar lantaran hatena kan lain muludan jana mah aing jadi kos kieu cak cenah terus bae dihormat muludan lah biasa kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan zaman jahiliyah teh loba WTS terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik nyana didinya terus ieu na ditoel ku jamaah ibunya kok nangis kunaon nangis teu nanaon sedih ibu nyai sedih ngadengi suami ngomong kos gitu sedih
ya Allah ya Rabbi atuh kabeh kita nu hadir dirinya cerik ngecerikan ibu nyai cerik kabehan Masya Allah salokasi eta cerik kabehan ini di luar kunaon sih carerik ibu nyai nanganekeun suamina cerik atuh manya cenah urang teh cerik cerik deui Masya Allah tinggal eta WTS bingung goblok cek nya teh aing diceng-cerikan ku kabehan selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan oh iya terima kasih cek ya udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasinggung banyak nah untuk naik ke mobil kan usah salaman kanyana bat datang ke jerok ya terus mau turun di mana cek kiai teh ikut jangan ikut cek kiai di rumah ada mbok saya kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah kuari mandek turun bungen wah bahaya cek kiai nya WTS di pan waduh akhirnya dia omongan saya itu menang macamnya nanti tetap kuda turun lagi turun diberi berkat bere deh duit ala kadar gitu. Balik ceri WTS baiknya ada di markas jana bari tipe tiga daharan cau berkat sanggup berkat terus ya nelenya diberi duit ayam meren 1 juta mata aku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu ceknya aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS dicariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik ceknya teh eta aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadenge pantat ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan Masya Allah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai demen teh ke goda kiai kabablasan sia tambah deres kiai du digoda anak wali harus modal si eta itu jalan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikian deh ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohan dibere berkat sodako eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge ye atuh caunang muludan makan lain deh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika eta kan asup ka cau atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkeun ku urang Masya Allah seger daharkeun ka anak urang seger anak urang be anak urang ge isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hai sia ge Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam cau kasurupannya Nabi salam teh budak kunang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu tah manfaatna Masya Allah aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya aya bapana tas muludan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah kerja bab sedekah kamanfaatanna Masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi
geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sodakoha anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah hayang meuli HP beli tah ku sia boleh careka geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beli deui tah irung HP-an kayaknya kieu aing we cenah mabok HP ya mah ya ngeusang mah abah aing cenah bangun marahin amat lah geus moal ke HP tuh daripada dicarekan mending belean aya tah sia ieu berean Masya Allah kari loba dongeng-dongeng ku sodakoh maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh nya tanya kos boga beungeut bae Masyaallah ya Allah ulah dimarahan coba isuk sekali deui neng balik neng deh ngaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu dijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen mana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran kadaharan cokot kan benang 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum itu saya di pepe naon eta jeruk bawa ke jeruk bawa boleh je ate mah gua gitu ku sodako mah lunak cenah ge ya Allah ya Rabbi lewat kayaknya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu geus aya soraan kan ku hari mah nah iya pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge sodako maksudna keur carita sodako awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh beusi deui ka mamana pake bae kitu pake bejakeun ka ditu tutur Assalamualaikum nah motor tisa dipepen maksudna naon beusi deui ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah kuncina tah STNK-na nya lagi kan kieu bageur amatnya bageur ai beungeut teu sabaraha cenah bageur tah kan boget gitu tah itu kasep tapi cek ngejat kurang bageur tapi si ieu mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang tapi bageur tah mulai gitu ngan panggil neng di mana pabrik emang mah mana sih nu kenal itu dah aya tah geus tek and jeep ngaranna tuh mulai geus diantarkeun ku nya Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae geus ulah sieun-sieun kana tuh pokona malah laki mah pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sodako babari jasa geus ka ditu na memasrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana ku ari mah nyana ngudag urang kuna teh sodako nu tadina daekeun bisa jadi tadaekeun tadina urang geus aya jalinan I love you cinta panas ahmarana geus panjang panas ka tiba-tiba ku ari jadi kos kieu ye horenganan kurang sodako baheula makan disebutna mahugi sodakoh keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi sodakoh eta ge sodakoh juring ieu mah keur carita bab sodakoh jadi ngaleuleuskeun hate masyaallah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha dongeng sodakoh mah geng bisa jadi tobat WTS bisa jadi tobat disodakohan kos gitu kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh
polisi galak ke orang sodakohan ke orang kerjasama jeung nyana moal daekeun nangkep 1 juta kali orang boga kasalahan moal daekeun nangkep kajian kumaha ge urang teu make helm aya polisi di situ ye sia sudah teh sak kitu ulah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah moal daekeun geus sedekah alhamdulillah ieu keur carita asli da khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha oh eta mah urang anu sedekah muludan di masyarakat kanyahoan Mang Haji Pendi cenah kunaon sedekah mulut teh lain nyokotan sedekah nu benci da lain saurang salembur tapi lamun urang sedekah Mang Haji Pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho behelan nyokot salembur nyahoan kabeh dementak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahoan kabeh kos kitu naon cenah kos kitu pokona mah eta salembur nyahoan eta sedekah bedas sedekah ya Allah bedas sedekah lain non gitu ngaranna lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas jas di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah mait ya Allah ya Rabbi bedas jasa sedekah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi shalli alaihi doakeun ku anjeun Muhammad sebab doa anjeun teh sakandulahum nyieun katentreman katumaninan ya Allah wallahu sami'un alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadihi apakah teu nyaraon geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim turulas asih ka hambana memantak di dia istifham li takrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngageurakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah dibere babari sedekah sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet yang diri urang sedekahan diri urang sedekahan indung bapak urang sedekahan dulur-dulur urang abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni surga Allah melalui sedekah-sedekah urang bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. وأطيعوا
واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ أنما على رسولنا البلاغ المبين. Allahu a'lamu bimuradi wa ati'u Allah lan pada narurut sira kabeh ing Allah wa ati'u Rasul lan pada nurut sira kabeh ing Kangjeng Rasulullah wa hadaru lan pada wedi sira kabeh al ma'asiyah ing pirang-pirang maksiat. Fa in tawallaitum maka lamun mengo sira kabeh an taati saking taat fa'lamu maka pada ureru sira kabeh maka pada uninga sira kabeh annama ing pasine ala rasulina ikut tetep ing atase utusan ingsun agung al balagul mubin utawi nekakeun kang nyata. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Allahu a'lamu bimuradi laisa laranana ala alladzina ikut tetep ingat tasawung ake amanu kang padang iman ken ya ladzina kabe wa amilulan padang amal ya ladzina kabe as-salihati zaka amal kang saleh junahun apa dosa fima ta'imu ing dalam barang kang marangan ya ladzina kabe akalu tegese pada marangan ya ladzina kabe minal khamri wal maisir saking sajeglan judi qabla tahrimi ing dalam sadurung eden haram ken iza mattaqaw tatkala tararakwa ya ladzina kabe al muharramati tegese tatkala ngaraksa ya ladzina kabe saking kang dan haram ken wa amanu lan padang iman kan ya ladzina kabe wa amilu sholihati lan padang amal ya ladzina kabe zaga amal kang saleh summa tauga kutapau kari-kari tararakwa wudi ya ladzina kabe wa amanu lan padang iman kan ya ladzina kabe sabatu ala taqwa wal iman tegese tararatep ya ladzina kabe ingatase taqwa lan iman summa taqwa asanu kari-kari taqwa ya ladzina kabe lan gawe isan ya ladzina kabe amal lan ngabecikakeun ya ladzina kabe ing amal wallahu lan utawi Allah yuhibbu iku kademen ya Allah al musinin ing kang gawe becik kabe bimana nahu yusibuhum kalawan mana satuhune Allah iku ngaganjar ya Allahum ing musinin. Ayat ieu mah ayat anu neruskeun tina ayat anu tadi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis Allah nurunkeun wahyu ka Kangjeng Nabi dina pelebah masalah ngaharamkeun minuman nungtut mimiti ayat anu nyederhanakeun kadua rada keras katilu keras kaopat patok geus teu meunang diganggu gugat. Ayat anu terakhir ieu ayat anu geus teu bisa diganggu gugat kana haramna arak, haramna judi, haramna kitu turah taroh azlam, termasuk anu sob patung-patung arca-arca.
geus teu bisa diganggu gurat-gurat, diganggu teu bisa diganggu deui, patok gurat batu haram mutlak. Nu mantak Gusti Allah ngajelaskeun make bahasa anu indah, cek ahli bilagah geus kateropong ku gaya bahasa-bahasa nage. Artina make kalimat-kalimat anu sangat mengarah kana haram secara mutlak tentang minuman jeung judi. Hiji Gusti Allah teh make ayat innama mimitina teh, ya Allah eta teh maedahkeun kana hasr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, tamaka innama wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Ulah sambarangan mun make innama, berarti ieu luar biasa make innama mas sarua jeung kieu lantaran di dia hukumna tarijusum min amali syaitan, kulantaran aya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Rawong kuari ku ilmu ma'ani, cek ilmu ma'ani malantaran aya adat koser bentukna inama, lamun ku urang dilempengkeun masar wajeng la rijsa wala syai'a min amali syaitan ila hadhil arba'ah. Eueuh anu ijib, eueuh anu najis, eueuh anu panggoreng-goreng, eueuh hiji perkara anu jahat tina pagawean setan kecuali nu opat ieu. Patok geus tama bahasa teh. Anu pang najis-najisna, pang ijit-ijitna, pang goreng-gorengna, pang jahat-jahatna, pang bolon-bolonna, pang goblok-goblokna. Pang naon deui? Kecuali nu opat ieu. Tah eta bahasa inna mah teh kos kitu. Dilempengkeun make fan ma'ani la rijsa wala syai'a min amali syaitan illa hadhil arba'ah. Entak mun teu ngaji ma'ani mal beres. Mal beres. Ieu opat. Hiji khamr, dua judi maisir, tilu ansab, opat azlam. Sedengkeun nu opat-opatanana eta di cadasna aya. Di sepatan aya. Di Cikupa loba. Pasar Kemis mah teu. Komo Cilongok mah eueuh bae. Ngan di mana-mana orang Cilong. Masya Allah. Opat ieu mabok baheula mah di kota ku ari handapeun tangkal awi. Masya Allah. Jorhe jasa. Orang kota mah batukna ge homer nu seungit teh urang dieu. Masya Allah begitu batuk teh ka ambeuna. Buh, Masya Allah bala-bala. Jore paneta mabok bala. Tuh gitunya judi baheula mah hanya jelema-jelema bararia sabae nu baraga duit Cina encek kuari mah kuari di lembur judi naon bae pake judi batung arca jeung sajabana kitu keneh azlam. Wah Masya Allah mantap kurang minta ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere bersih tina panyakit nu opat ieu, dibere embung ngalakonan opat ieu, samping urang oge anak urang mudah-mudahan dibere salamet tina panyakit nu opat ieu, incu urang turunan urang mudah-mudahan mun tayang ka Gusti bere salamet ku Gusti Allah tina panyakit nu opat ieu. Tatangga-tatangga urang nu geus makeun bae mudah-mudahan ku ari mah dibere salamet, dibere cager tina panyakit nu opat lantaran ieu mah mengarah kana neraka. Naudzubillah min dzalik. Hiji. Nomor kedua, arak ieu ku Gusti Allah bisa kompet daunkeun jeung ansop. Arak eta disangkopet daunkeun dihijikeun ayatna jeung nyembah ka patung, jeung nyembah ka berhala,
sedangkan kapan eta mah musrik ta manukos kitu mah ieu nginum arak disayatkeun jeung eta berarti ku benci-bencina jeung ku jahat-jahatna ku goreng-gorengna dihijikeun jeung perkara nu goreng jasa sekaligus Gusti Allah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan coba nginum arak jeung judi dihijikeun jeung naon dihijikeun jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala masyaallah cek Kangjeng Nabi nu mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung jelema nu nyembah ka patung masyaallah eta teh kunaon eta ku gede-gedena dosa nginum arak dihijikeun beda ayatna ge disakompet daunkeun ku Gusti Allah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam raisun mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung nyembah ka patung di lembur urang nu nginum bir loba jasa nginum menzen loba jasa vodka macem-macem ya Allah ya Rabbi na'udzubillah min nomor katiluna Gusti Allah teh atuh ngitah ngajauhan ku bahasa fajtanibu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu eta bahasa pajtanibu teh lamun urang ngaji usul fikih mah eta teh nu kos kitu ngaranna amr sedengkeun al amru ma idza utliqa in sarafatan sariful lil wujub berarti di dieu teh aya amr nu maedakeun kana wujub amrun bil ijtinab berarti di dieu teh zahirna amr teh kapan liurut atuh syahai dengekeun ku sia urang Cikupa urang Pasar Kemis urang Bojong urang Belaraja urang Tangerang sakumna bae Allah teh geus ngahukuman kana khamar jeung judi jeung ansab jeung azlam eta teh termasuk raisun min amali syaitan atuh pantadi ibu atuh Gusti jauhan atuh goblok sarua jeung kitu awas ya mun teu make goblok eta ya tah eta pantadi ibu amr wajib sia ngajauhan namun dibongkar satu kalimat encan ieu teh cara Imam Syafi'i dek ngabongkar hukum teh kitu heula preteli disebutna mufradat geus puguh make ilmu sorof geus puguh make ilmu nahwu kuari ku urang di mufradat make ilmu maani ilmu bayan mufradat teh pretel ke mantekan ke timbul be hukum haram padahal di dina Al-Qur'an mah wa yahrumul khamru jawab wa yahrumul maisir ima bahasana innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan bahasana indah luar biasa pajtanibu jauhan atuh kumaneh kadina ditambahan la'allakum tuflihun manawa anjeun ai hayang ma anjeun teangan ku anjeun kebahagiaan berarti ngajauhan tina arak jeung judi bakal nimbulkeun falah lamun maneh ngajauhan mabok maneh ngajauhan judi maka bakal didinya aya kebahagiaan dibalikeun ku urang lamun ja'lul ijtinab minal falah atu wa idza kanal itimad falah wa idza kanal itinabu falahan atu kanal irtikab khaibatan di mana ngajauhan minuman ngajauhan judi bakal ngajadikeun kebahagiaan dunia jeung akhirat atuh berarti mun ngalakonan bakal jadi kabahayaan di dunia wal gara-gara mabok pisah jeung indungna gara-gara mabok pisah jeung bapana jadi carekan bae ditundung ku bapana si adik mabok bae mabur lain anak aing sia mah anak jurig meureun mun si anak jurig atuh aing ge jurig meureun ibut indung jeung bapak jeung pamajikan gua ari pamajikan aja gua kalamun bae dicarekan gua abah lah dasarna ge mabok malulu indit lah geus ditu
gas wari mah mana si bae di dia kawin dia geus papisah mah dia laku kawin deui geus teu lah daripada boga salaki kos kitu daya ku pamajikan ini eta gara-gara mabok rugi dunia jeung akhirat mun gugura ku ari diomongkeun ti jati ka dieu nu sok mabok bae nu geus teu bogana naon ieu di duniana bae ku ari dina bogana ge puyeng bae ulah nyaho jasa ti jati ka dieu bae ulah wakasa Tangerang heureunan jan nyaho jasa jati koroncong kagambar jasa ku mata hate doyong gelam gembor atuh kabayang jasa jelema-jelema na kos karari itu kabeh ge terus ka dieu ka Sukamantri komo Sukamantri mah jawarauh kabeh kagambar ku mata hate ke kebon kalapa ka dieu nu sok mabok teh nyaho jasa ulah sangka aing teh nyaho anak Ki Haji tinggal anak Ki Haji geus terus kabelah dieu ka Picung ke Pasar Kemis emang aing teh nyararaho jangkung gede jelema nyaho jasa aing ge mararabok nu kunyin aya di dinya nyaho ta nu bebeakan bae nyaho nu marah bae nyaho nu ribut bae kuari nyaho nu walah wahuleuh bae nyaho sekitar jati datang ka pendek ting Pasar Kemis mah ka ditu tuh ka mana karena ka naon karena kaputat nyaho datang kaputat nyaho emang kiai nyahoan jasa emang kumaha kitu bebeja ka aing jelema-jelemana ulah pajar gaib sia mah masih pajar gaib bae tuh dari kakukun menyararaho tuh Masya Allah nyana sok di hadapan guru hehehe cek nyana aing teu nyaweun beureun sia teh tukang mabok nyaho aing kebal-kebal cabok sia ku aing emang wani ya leutik mah wani kana gede henteu ngagantungkeun bahagia nyantelkeun bahagia Gusti Allah make bahasa la'allakum tuflihun bahagia maneh mun ngajauhan mabok jeung judi lamun ngajauhan mabok jeung judi bakal nimbulkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat mun ngalakonan rugi dunia jeung akhirat eta kakarak duniana rugi komo di akhirat nama dibeulem dikerbakeun dikulub ke di neraka jahanam alhamdulillahirabbil hidat alhamdulillah ja kulubeun tah mah atuh bodoh lah bagus ya Allah bae tapi tetap orang doakeun lantaran kadang-kadang nu babok jeung nu judi teh kapan terjadi di dulur urang terjadi di kawauh urang terjadi di tetangga urang meureun sedih amat mun urang ka sorga nyana ka neraka sedih ja urut sagulung sagalang di duniana urang doakeun mudah-mudahan anu mararabok boh anak boh incu boh dulur boh tatangga boh kawauh dibere taufik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga manehanana dibere sinar ilahi nyaho kana bener tobat ninggalkeun kabairna amin ya rabbal tambahan deui ku Gusti Allah innama yuridu syaitan wa yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil ghamri wal maisir dek kumaha bagusna atuh judi jeung mabok mah lantaran ku setan dijieunkeun hiji alat setan teh nyieun alat anu paling luar biasa ampuhna babarian jasa jang nimbulkeun bagdo jeung adawah teu saha asal geus mabok bae ge teu saha asal geus judi bae ge boro-boro jeung sasaha bapana judi jeung anakna ribut bapa jeung anak gara-gara judi gara-gara mabok ribut anak jeung bapa jeung incur ribut ieulah pagawean jahat luar biasa tambahan deui wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah mabok teh Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabahayaanna karusakan anu nimbulkeun di dunia jeung agama di dunia jeung akhirat naon eta teh sakumaha tadi jeung deui ngahalangan tina eling ka Allah jeung tina salat mana aya jelema nu babok jeung nu judi haju salat dina salat teh hayang kadeuleu doang moal kuateun nya salat eueuh batur mah cenah geus jadi Ki Haji tinggal Ki Haji tetep bae asal mabok jeung judi moal daekeun zikir ka Gusti Allah moal daekeun salat ka jeung kukumaha ge sebab hijab antara dirina jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nah terakhir wa ati'ullaha wa ati'ur rasul
Wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah. Allah tegas ngainstruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi, titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam. Adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikeun melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa ati Allah wa atiur Rasul tuturkeun Rasul lantaran Rasul mah ucapanana lainang di dirina la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Moal nyarita haram kecuali parentah aing, moal nyarita wajib kecuali parentah aing, moal nyaritakeun sunah kecuali parentaan aing. Aing dek nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui saha ge kecuali melalui Rasul. Diutus ku aing seorang Rasul Muhammad ngaranna tuturkeun ku maneh anuti ku maneh perintah Allah. Awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat tadi. Na ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah hati-hati. Nurut maneh ka Gusti Allah, nurut maneh ka parentahan Rasul Allah, tapi wahdaru awas hati-hati. Kumaha hati-hati lamun maneh nurut salamet, mun maneh teu nurut bahaya. Fa in tawallaitum maka lamun maneh mengo, mun maneh ngabalieur, lamun maneh teu nuturkeun ka perintah Allah, teu nuturkeun teu ngajeding kana ucapan Kangjeng Rasul, perintah-perintah Kangjeng Rasul ku maneh teh dihirup, fa'lam kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagul. Mubin Rasul mati kasangkut paut eueuh deui nyana mah ngan sakadar nyampaikeun doang. Maneh nurut salamet, maneh teu nurut bahaya. Rasul mah teu aya naon-naon, teu aya gantar kakaitan, teu aya hubungan, nyana mah ngan sakadar dibere kanyaah bae ka umat nyampaikeun ti aing. Andai kata Rasul teh nitah ulah mabok maneh nurut salamet. Andai kata Rasul nitah ulah mabok maneh teu nurut, ih atuh Rasul mah teu kasangkut paut. Lantaran Rasul mangan sakadar annama ala rasulinal balagul mubin ngan sakadar nyampaikeun. Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah disampaikeun ku para sahabat ayat ieu. Sahabatna geus teu aya sampaikeun ku tabiin, tabiinna geus teu aya disampaikeun ku asbat tabiin. Tahun 2011 penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba keneh, di Pandeglang loba keneh, di Serang Pandeglang, di Serang loba keneh, saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba keneh. Ngan hanjakal teh kumaha? Hanjakalna ieu pemerintahna. Pemerintah teh dirina artina nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu. Sehingga nyana teh ngajual ayat. Kumaha ngajual ayat teh? Ai dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeting bisa 2-3 panggung horeng jerona mah ojol ayat eta teh jang meuli meo. Moal teu rakajeun ku kumaha ge. Aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu, teuk ceuli datang ka teurak we. Moal teu rak. Naon sababna? Lantaran ojol tah mah ojol ayat. Nyana ngaluarkeun ayat susuganan mancing, lain mancing supaya menang hidayah, tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul. Mal beres. Nu mantak lantaran ojol, deuleukeun geus maotna. Deuleukeun cek Imam Ghazali deuleukeun geus maotna we. Trek we kiai nu sok dakwah maot. Maot misalnya ieu, maot. Aya eueuh nu zarah umat kadinya. Ternyata eueuh. Apakah teu wauheun? Wauh. Apa kata akrab kunaon bung jarah panjana baheula dakwah dakwah lagi dibayar ya gua ojol temannya nama dakwah eueuh karasa tapi lamun nyana tilok ojol ku dunya maot Masya Allah nyana pernah datang ka imah aing ngasehatan dibere mah dibere tapi teu maksudna nyana
Itu maksud neangan kos gitu cek pemuda teh Masya Allah kerayanya nama orang teh ku sasalaman ge kana sehatan ku neuleuna ge kana sehatan komo lamun geus ngajina kana sehatan emang itu maksud ojol teu maksud ojol jeung dunia geus maotna jelema daratang ka makomna hadiah ka makomna ziarah ka makomna deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pet bae eureun moal aya nu inget teh eta teh rahasia anu luar biasa terrahasia anu luar biasa maksudna Imam Ghazali dek garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas urang ngajarahan deui kitu ka mana kana jadi ka Ki Asnawi ahli ikhlas asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah ka dinya atuh henteu pancena sok nganasehatan nganasehatan gatunya mah marah aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu daek garah henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia atuh ngadidik ge bae laing sok dipentaan pentaan asal aya anu ngaji bae eta murid aing sing ade eta hancengan aing teh sing ade nu nanya masalah bae jadi murid oleh kaum mana teh sekali nanya sejutanya nyen pondok menta nyen majelis menta ojol teh nu kos kitu ngaran mal beres nya nu kudu nyen majelis manyanana atuh aya masyarakat teh nyen majelis aya nyana meuli apansa eta goblok kiai di Singapura kos kitu eta ieu mah keur carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali sampaikeun geura ayat bakal ngerenyet geura jelema mun nu nyampaikeunna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunia sok wahai para pemuda nyaahan diri maneh jam moal ngora bae jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu ngolot teu kolot teu ngora eureunan geura ge mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 mah nu eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benak hatena nyana teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah dek numpuk-numpuk harta ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sing ada singkah arti meunang nyokot ti mana eta Imam Ghazali meunang nyokot tina innamal a'malu binniyat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh deuk tahlilan nek syiar kemudian diberi berkatna satrek masalah teka bawa teka jinjing gunya ada satrek berkatna atau loba jasa masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema dek ngariung tapi itu dimaksud berkatna berkat mending mun satrek pugu cau deh mending mun cau nu beureu mah cau hansip rugi emang cau hansip aya eta kos kitu tah beda niat sih ada niat mantek niat eta sok di non karang-karana sok dibahas-bahas bae ku kiai balikan deui supaya jelas niat urang teh penting dek niat hudang lah aing dek tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masyaallah eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali mantak ngaji niatna deleukeun ge kadagena beda ieu sorana beda sora lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teh rindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agung teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah
supaya manusia bentak mata hatena itu maksud yang dibayar kebenaran di agung-agung aja dibayar dibere itu tapi urusan batur asal dirina nah iyalah nu hese teh berangkat awal begitu ngalengkati mah dek naon maksudna dakwah dek naon maksudna ayeuna ieu mah dek dakwah bae ayo ngan eta teh sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu nya setengah jam bos setengah jam lamun naik kareta mau sedang ka mana ieu oh bayaranna ge gede cabok ya kos gitu mah eta teh ilas eta kos gitu kan eta teh piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener ieu nyampikeun ayat ieu disampaikan di dunia ayat ieu disampaikan mabok makin menjadi-jadi kese luar biasa nah ieu diakhiri ayat nu tadi teh ku Allah wa atiur rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa atiur rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wazaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalir mengo fa in tawallaitu mani taat mun mane ngabalir tina taat rasul mah rasul bae tapi teu didenge kiai mah kiai bae tapi teu didenge fa'lamu awas aya rambu-rambu hubunganna naon Kangjeng Rasul mana ma ala rasulinal balagul mubin Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet namun teu katarima atuh bahaya lantaran fajazaukum alaina cek Gusti Allah adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula nurut maneh kukula bakal disalametkeun ka surga teu nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun sakitu bae Rasul mah teu aya patula-patalina naon kitu kene kiai ngalarang niatna sakadar dakwah bener-bener lillahi taala aju jeleumana teh daek narurut ka kiai ih atuh annama ala rasulinal balagul mubin kiai mangan sakadar nyampaikeun doa nurut jeung teu nurut lain urusan kiai mantap kiai ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut marah kieu goblok sia teu nurut ka aing deuk nurut ka aing deuk nurut ka saha sia tolol sia goblok sia eta kiai moal beres sama kos kitu moal beres atuh ieu keur nyampaikeun mah nyampaikeun bae haram riba haram ngredit haram praktek isuk-isuk datang Waalaikumsalam enon ya ampura kiai kunaon aduh doakeun kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan harap mudah-mudahan boga cek hate aing kamari aing nyampaikeun haram kuari minta doa ka aing ieu aing teh sieun nu kabalingar sebenarnya deres kene tah kos kitu deres kene deres nu kieu Waalaikum ceurik bae oh nyabikang di mana di mana udah deket cenah di dinya enon aduh cina daripada ditarik deh ku dealer mau nginjem duit ja iya aduh boga salah kita nanti si budak mun teu onam artina itu depan masya Allah kula ngajing mengaji baik ka kiai ngadenge bae jadi manginjem duit bae jangan bayar kreditan innalillahi wa inna ilaihi kudu kumaha tah atuh teh kumaha nyampaikeun anak nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti mahal teh anu ngagulak-gilekeun mah anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai lain wali lain Kangjeng Rasul nu mere hidayah mah Gusti Allah subhanahu wa taala masyaallah timbul pertanyaan para sahabat urang alhamdulillah cek para sahabat teh
kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun ku ari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu ayeuna mah fakaifa bi ikhwanina alladzina matu wa hum yashrabuna al khamra wa yaquluna malal maisir aya eta dulur urang tetangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju pae nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak pae eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu geus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jol be ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Cek Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus solihati bahkan beramal soleh junahun dosa teu kadosaan fima taimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pamajikan keluarga eta mah pan qoblat hari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekana haramna diharamkeun nginum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa alal ladzina amanu wa 'amilus solihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima taimu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana di dahar asal idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya maot memeh diharamkeun secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah summa taqaw amanu inget yang penting mah takwa jeung iman modalna syaratna asal takwa jeung iman tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw wa ahsanu nu penting mah takwa jeung ihsan nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat aya rahasiaan teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah nomor kahiji aya idza mattaqau wa amanu wa 'amilus solihat nomor kedua summa taqau wa amanu nomor katilu summa taqau wa ahsanu aya 3 ittaqauna loba amat atuh cukup bae hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan nu mantap aya iman aya Islam aya ihsan aya syariat aya tarekat aya hakikat selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh nu mantak di dieu ge aya 3 ittaqauna ittaqau nu pertama ittaqau iman ittaqau nu kadua ittaqau Islam ittaqau anu katilu ittaqau ihsan nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat ittaqau nu kadua ittaqau tarekat ittaqau nu katilu ittaqau hakikat
mendege iya ya ihsan terakhir mah ihsan hakikat ya summat taqawasanu ngan kabladina istimewa Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan berarti anu ittaqau binafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigoirihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah anu henteu diproses mah anu meunang mika sedikit cinta Allah ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan ialah wallahu yuhibbul muhsinin nu kumaha ihsan anta budak kana katarahu wa ilam takun tarahu kanahu yaraka maneh ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia teu ojol nyampaikeun Qur'anna teu ojol nyampaikeun ayatna teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan sieun ka Gusti Allah bahkan mun dibere duit geus sieun nya nama Waalaikumsalam di mana ya di atut ai butuh ieu ka duit teh ngieu teh pan keheulanya halal apa haram kitu ahli Allah kela dieu kala sabaraha duit yang dibuka teh bu emang tarima bente sabaraha duit teh barang dibuka teh 1 juta lah leutik 1 juta mun 5 juta mah bejakeun ka atut daek 1 juta mambung panai 5 daek kagok ka neraka aduh neangan daftaran bae cenah daftaran eta naon kadang-kadang KTP maksudna dek di umroh-umrohkeun ieu umroh jadi ganjaran apa henteu kunaon teu berpikir masya Allah ieu ayat lain lalagaan Gusti Allah cukup bae ieu teh make ittaqauna hiji bae cek ahli bilagah mun hiji ge cukup tapi make ayat tiluna ieu teh lain lalawara ya Allah ya Rabbi maka idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat hiji mereka dua summat taqaw wa amanu dua mereka tilu summat taqaw wa ahsanu masya Allah tilu ittaqaw nage hati-hati sing rempan maneh awas hati-hati karena berbagai paharaman jeung permaksiatan imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh hiji berarti syariat tambahan deui ku Gusti Allah summat taqaw wa amanu mentek ka dieu ge make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ala taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nante akana intisari takwa jeung iman torekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hati teh supaya benar-benar deket jeung Gusti Allah supaya datang ke mana ya supaya datang diri nate ka Gusti Allah emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana bisa ente naik kereta bisa ente naik kapal atau naik Apollo oh otak nancan datang eta budak Gusti Allah mah di mana-mana aya tapi lain berarti eta Gusti Allah kumaha tuh ngaji nu mantap ge jangan ngaji geus terus bae atuh otakna pendek jasa sia mah campur jeung naon wayah ngaji wayah datang ka imam nonton TV melulu HP bae meuli nu anyar deui oh budak 3G HP na geus mending mun ngarakeun aki-aki geus bau kuburan mamawa HP keneh bae ya Allah ya Rabbi tak aki-aki buang ka warah jas itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti ya Allah nu aku ieu pasti aing dipake ka greget ieu ku Amerika naon sebabna perusahaannya apaan
Waduh bahaya ieu cenah kiai ngalarang meuli HP. Waduh aing nyeunan HP kunyana dilarang. Aing mah ngan ngalarang doang ieu meka. Ya tetep kiai ajeuna ge meuli bae. Ngan ngomong bae heulanan ieu mah. Nah, lamun deuk bener-bener nyana make ittaqau nu kadua. Tenden HP. Selamat berpisah. Aku mendengar pengajian dari kiai, ternyata engkau harus pisah. Dengan berat hati aku bisa terpisah denganmu. Tetapi demi menuju Gusti, waduh, engkau akan aku tinggalkan. Tapi ai dijual mau moal si HP besi aing hayang deui. Setengah hate teteh jelema teh. Setengah hate kudu nalan, pican, plus. Meuli deui. Lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya, ilmu jamul jawame mah aya, ilmu tafsir mah aya. Kok eueuh ngerenyet cenah ibadah eueuh ngeunah, asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh. Emang kumaha gitu, lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda engke sinarna. Boro-boro ndek nanaon tah pepegatan jeung HP bae geus sakitu hese. Aing mah jaga sekolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai. Lah HP aing isin aing geus aing mah moal. Ku ari mah HP teu boga nonton TV bae. Atuh ieu bagi berat penyakit. Bagi si parah ya mah impus mah kiai kos kieu mah. Geus teh TV geus sia mangpaat aing neuleuhan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah. Film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah. Dua tang. Coba ge dua bae HP jeung TV. Ieu teh di jero hate diberesihan teu hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus. Aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna. Hayang meuli deui. Aduh, menang seminggu dari cokot deh HP. Tidak kuat aku berpisah denganmu. Jaringanku kurang sehingga undangan ngeriung kok nggak ada. Yang biasanya kayak ondo sama kos gitu. Tidak bisa pepegatan. Dek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun, kadaanan ninggalkeun dunia secara total. Keheureuyan nu kitu bae heulangan. Lah cenah disebut ortodok, keun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu. Daripada disebut modern haju paeh, modern kabawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah, pikir tak ku otak. Ya Allah, ya Rabbi. Ye ndek naon ye? Ieu mah keur carita summat taqwa wa amanu tingkatan kedua. Tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae. Allah teh ieu tilu teh aya rahasiaan. Ngan saeutik we dijelaskeun ku Imam Jalal teh. Coba deuleu tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu. Masya Allah teu sembarangan Allah neundeun tilu takror teh. Tapi takrorna teh takror teh budak balik. Takau deui. Mun eueuh rahasiaan moal dipuat di dieu. Tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman, tapi tetap nyana masih biasa kena baik, cuman di mulut tidak sampai di hati. Waduh, sedangkan kan dari mata turun ke hati. Sia ngarora keneh mah kitu. Ku hari mah teh geus beres tah eta mah geus tah. Wa summat taqau wa aman pelaksanaan ieu teh. Duh, anu kamari teh maharim dilaksanakeun. Ku ari mangis menuju ka Gusti Allah lah tah dibere duit ge. Ieu teh saha? Teh anu henteu. Henteu mah rada gede, endek gede dek leutik henteu bae kula. Nu lumayan jeung nambahan meuli apa Avanza. Henteu, aing kajen teu make Avanza naik angkot aing. Geus henteu bae. Cek aing henteu bawa ka ditu. Sugan hayang ditamban teh hayang kecuali atutna kawin jeung aing. Tarekan sakit atuh. Misalna lain ti atut bae sarua ti wahidin ge. Ulah. Urang pilih sesuai jeung nurani.
Abeh urang di dunia beres, di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah. Ieu mah jang santri, bejang santri. Anu lain santri mah teu nyaho nu hukum. Jang kiai atuh mimbabi komo. Santri mampan nyaho, ieu duit nu kos kitu teh beres. Peureum manta kunaon? Peureum sakedeung deui 2 bulan deui. Peureum. Ya peureum sabelah mata mangintip ngaranna. Aya nu kieu bae can aya di ditu aya. Can aing kiai. Batur mah aing di ustad. Aya anu pae ngundang ka aing, ngariung ka aing, muludan ge aing kaundang. Tapi ieu aing can diambeun meureun nya. Jen can ti kulon can aya, ti wetan can aya. Aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun. Dek ngeunaheun kumaha ibadah. Ikir carita summat takau. Panyakit eta teh kos kitu teh. Geus HP panyakit, TV panyakit, jaringan-jaringan panyakit, duit nu teu pararuguh panyakit. Lepaskeun geura eta sok kudang peuting. Usolli Allahu Akbar. Maaf engke bakal kabayang guru ikhlas urang. Bakal Allah mere kos kitu heula. Tek bae kiai anu mah meureun ngeunaheun son aya engke di jero hate. Allah tambah ikhlas. Eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang. Naek urang tek komo wali meureun. Allahu Akbar. Lain ngahayal, aya ngahayal mah bahaya. Tak bae ka ditu. Kangjeng Nabi mah di Guha Hira sorangan meureun ku nikmat-nikmatna teh ibadah. Allahu Akbar. Geus ngeunaheun ibadah. Moal bisa lamun aya hahalang mah. Allahu Akbar. Kamari 500. Lamun kapanggiri asana 1 juta ya. Iraha ya undangan deui nya. Hayalanna kos kitu beda. Ieu mah kula mah alal haq bae beda ke pemikiran beda. Allahu Akbar. HP nu eta keker bekah. Anu anyar sabaraha duitnya. Buatan Cina sih sabaranya. Cak batur bagus tapi teu rusak. Kajeun lah isuk bae gitu. Moal beres, cak aing moal. Moal, komo anu ngahape. Allahu Akbar. Ting tong. Saha eta? Iya kana budu aya ting tong. Wah iya kana saya urang mah kitu salat. Tek ceuli datang ka ikhlas bae ge. Ieu keur carita urang lalagaan. Beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin. Ieu mah keur carita dilalagaankeun bae. Pikir ku urang moal bisa kajen ku kumaha ge. Mentak aya jelema norekat boga HP pabatola torikotuhu. Batal kajen teh zikir 9.000 ti peuting boga HP batal cak aing batal. Deuleu persyaratanana. Cenah saya teh wah di torekat teh batal. Ieu mah teu saha-teu cenah nya mah udang-udangna ge gede geus muka hasapah. Oh, bohong. Deuleu syarat daya 40 persyaratan. Masya Allah. Lain haram. Haram mah henteu HP mah. TV henteu haram, zatiahna, jatuh najis teu naon teh mah kos kitu mah. Tapi bagi nu norekat teu meunang. Henteu meunang badak amun aya kiai hebat sorbanna ge ngangsar ka handap. Tapi make kene HP geus cuma syariat kene ieu mah bangsa nu pidatona hayang duit ieu mah nu kos kieu mah. Geus kabaca ieu mah kabaca. Keur carita nomor kedua summat taqwa aman lain lalagaan. Nomor katilu mah geus jadi summat taqwa sanu sieun ka paharaman. Sieun ka permaksiatan khususna nu opat tadi umumna kuliah ing paharaman. Kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah pan urang teh diangkat jadi wali karasa. Mentak dipertanyakeun jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang geus nyana teh engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu. Duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu. Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali. Begitu trek jadi wali eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa.
aing magahan ngaji aing ngarang eta teh dosa aing dosanya na kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab orang teu ngeunah tama ibadah kos ketika ngeunah ieu we ibadah nu bener mah ieu cekeuna tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqau wa sanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain leutik-leutik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak hajung ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kaburu maut kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah aju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atau makin gampang urang dek ka Mekah kemudian aya nama toab sedangkeun lamun toab teh kapan kudu boga wudu ja toab ka salat sedangkeun ku ari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal man gereget teh urang kitu mah urang kalau urang India atau Pakistan tapi nu geulis teh pagon nu teu geulisna mah makanya kertoab sih ditakeun geulis andai kata aja sia mapan kitu bae pikiran teh batal kumaha atuh ji atuh taklid ke mazhab Hanafi mantak naon jam mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aju taklidna di mana ieu ti wuduna keneh apa ti toapna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok ku ari ka Mekah titah taklid ti wuduna ge teu bisaeun bingung nya geus begitu wudu sampai engke bae tah dina toapna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal geus bae wuduna sampai tapi nyana toapna toap make Hanafi jang nu bodoh mah atuh sanajan didedet ke emang bodoh entar cek Kangjeng Nabi al-amila madhabalah nu bodoh mah teu bogaeun madhab sebenarnya mah geus asal salat bae habek geus lah mentak beuki bodoh beuki babari ko solusi ya geus gitu keur carita ulah ngahesekeun ka nu bodoh mah ieu atuh nu bodoh dihesekeun memaldaikeun salat aya nini baheula ka abah cenah kula ieu kiai di ka Mekah ayo atuh jaya maka jangan teu bisa babacaan teu kudu babacaan nih nu bisa bae naon nu bisa mah jakul ge balelol cek nya teh zaman baheula ieu jeung kula mah cenah maca kulu ge ulah maca kulu sa sholawat bae jeung ban sholawat ge teu kudu babacaan babari meunang kiai teu kudu babacaan teu kudu eta cerita tangga mah babacaan wah temen bodoh nyana asa pinter banda aja nyana dakwah di ditu oh cok kidamiati ge euy teu meunang babacaan ngunaheun ja ka kidamiati mah aing ngaji manasik gitu mah hese jasa ja ka kidamiati mah teu kudu babacaan cek nya ge teu ngunaheun hebat panta atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasik kulhu ge balelol aduh ulah ka Mekah burung atuh jang sanyanaeun mah asal ka ditu bae muter milu muter saing milu saing geus kucing-kucingan los entek abah-abah babari bae masyaallah ngeunaheun sarua jeung Ki Bustomi mun nanya masalah teh babari bae teh Ki Bustomi ge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ka Mekah cenah kula teh bisa doana kulo bae kulo cek Ki Bustomi teh tohap kulo aya saing kulo deui kuluna sabaraha sadekna sia dia sadekna sabaraha tumun 10 we 5 habak cek sarua tah abong saguru berenana di dia jeung Ki Bustomi teh saguru di Ki Prawira atuh kitu bae babari mentek ngeunaheun ka Ki Bustomi mah heuy cenah 5 bae kulhuna ge eta hartina lainna naon kiai teh ngangeunahkeun bae nu bodoh mah dipaksakeun ge hese bae
tuh aju ieu si ustad milu kanu bodoh atuh ulah bego ustad tuh ustad ti wuduna kene taklid atuh Masya Allah tuh geus beda-beda ke derajatna di masjid teh ieu mah bodoh ieu mah santri ieu mah geus ngaustad ieu mah geus nyai ieu mah geus wali atuh beda-beda ngerendengnya beda engke tahapanana nganu jelas mah asal menang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala tinggal bae pebatalanana ari mazhab Syafi'i mah teu batal ari mazhab Hanafi mah teu batal mazhab Syafi'i hitut batal atuh Hanafi ge hitut mah batal ke sia hitut aing mah Hanafi batal aing ngising nyaonya ngisingnya teu beres tuh kemudian ditajong keluar getih mimisan batal cek Hanafi cek Syafi'i mah teu babari geus antal doang teh jauh urang keluar getih jacarang ja terab atuh jacarang keluar getih carang geus eta bae tah ka madzhab Hanafi jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab tah eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toab samazhab teu meunang wudu nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang atuh toab nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang nu bagusna mah ti wuduna kene wuduna Hanafi toabna Hanafi ke ka salatna ge terus kitu Hanafi saharita mah ajeuna salat mah henteu mangga masalah tah eta kos kitu nah lamun orang ayeuna dua pagawean teh kumaha teh teu kahar teh dua mazhab teh kumaha kieu urang ku ari toab ngamazhab ka mazhab Hanafi ai praktek terap taklid deui aing ka mazhab Syafi'i jadi berarti ya mah taklid ba'da kajadian tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah sabada kajadian taklid okos kieu tadina urang kudu Syafi'i aju toab bae Syafi'i keneh barang antel hi antel Hanafi mah henteu taklid harita jadi sabada jadi karak taklid teu naon jang nu bodoh nu mantak beuki bodoh beuki babari ibadah mah nu mantak urangnya hadena bodoh alhamdulillahirabbil taklid aing ka Hanafi begitu geus taklid dia ka Hanafi ye geus taklid dia ka Hanafi ye urang toab antal jeung awewe teu batal aing mah Hanafi antal deui teu batal malah mah Noel nya teu batal abong-abong teu batal Noel gelut sia di ditu ulah mah keur carita doang teu batal terap baca Hanafi batal kan aing ka Syafi'i Syafi'i baca teu batal balik deui aing ka Syafi'i cenah ge urang taklid sabada kajadian teu naon Syafi'i geus aing lah pokona mah geus Syafi'i ieu tak wari ieu mah keur carita heulanan keur carita antal je jeung Hanafi jeung awewe Hanafi ieu mah budak batal-batalna batal-batal modar bereuni mah keur carita talpek hiji pagawean teu meunang dua mazhab mun geus samazhab samazhab bae ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar masyaallah wallahu yuhibbul muhsinin mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah dibere daek takwa ku Gusti Allah dibere sabar ku Gusti Allah diberi ihsan ku Gusti Allah sehingga orang bisa benar-benar ibadah ka Gusti Allah hingga akhir hayat orang husnul khotimah bisa ngucapkan kalimatun thayyibah di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu alam.